mun dia teh mun geus teu itu hak teu urung teh minta maaf. Roti naon? Tadi sedang layak teh. Sedang layak Oh dia tahu ge naon teh 10.000 balada Roti Jepang. nya sok atuh rek meuli mah tinggal meuli hiji ngasaan aing mah nya urang meuli hiji gitu teh ngasaan tuh kudu meuli loba lepat teuing yuk sana turuna ayeuna mah eta naon roti kok teh ya lain eta roti kok teh di eta di pom bensin aya aing mau leunang eta pom bensin sipur aya nama digireun tadi Dia mah pabrik orang keur di iya mah roti biasa masalah sahaneut bikin ari ayeuna tiis jeung atuh maneh rek meulina kaliwat hah kaliwat si anjing kau ngomong lo aing geus kaliwat geus teh amun ngomong teh can kaliwat aing geus kaliwat mah ngomong sering ngawangkong awet duit Tulus nya. oh iya betul Ya, cikeneh liwat. cikannya lewat terus kujud roti deh. Cikeneh liwat can ieu. Orang mah roti orang mah balik marang super mah Dipake ieu beureunya dipake turun di tangga. turun tangga ini nggak kulut tuh lama datang merek perem rek aja geus bareng ieu aya mah madar dewe dahar putih macam kaliwat Dan kaliwat masuk kade bisi kaliwat. ada si sarbo mah ada rasa Tadi mah awet lah di gerbang. can narima acan terima kasih Jalan Sapopoe. kergawe kergawe Orang mah gawe ada tadi gawe tong yang pakai gunungan itu. capek Pengen mos bunda. Ya, malahnya mah malah bunda. Oh, kan roti Di mana? gawe lain kan Oh dia. langsung Oh langsung. oh kalau kamu tuh si Wowo tapi lamun lepet mesti turun pasti itu sekali lima nah dia mau mesti kucing tadi dia nah lampuan lepet mah pasti pas lagi itu lampuan pas lagi kadek ieu na di lampuan mana orang mah mau ngopi mau nganterin si ayat jam 11 putih nah nanti nasi nganterkan si ayat kayak mana oh nanti nganterin roti lah nganterkan anak jam 11 putih poek nanti di dinya atau poek wae dah sekali kali sekali lagi diantarikeun ber ngopi jam 11 putih hari ini kayak diantarikeun deui nya panel bulan jangan manten lamun abi mawa motor abi nu nganterkeun nama si aya mah motor si aya nu nganterkeun sekali ewa Tuh jadi penting saya teh nganterkeun meureun suku dianterkeun deui gitu. udah eta mah rumah ieu na rumah orang tuana di jero tadi dinya asup ka komplek nage kudu nun KTP abi masuk nganterkeun eta nepikeun kapok